di channel YouTube-na Tasya Akila channelnya. Pira kue terepil-repil acan mah. Nanti subscribe kerek sabar 2000. Oh 2 pois. Geus ngasihkeun duit nya. Tong di subscribe lah. Jangan can aya pencairan soalnya. Nya. Tapi alhamdulillah Sakila Tasya Sakila teras gawe Tasya Akila teras gawe bareng sareng Bisma Canpitan ya. Halo Mas, biar kabar Mas? Gimana main bola Mas? Alright. Aduh. Bagaimana hiji tembang lagu deui pengen disumburing satacana Dedet Asa ngiring binga pakaulannya tina Ibing Jaipong. Mohon spesial pakaulana khusus kanggo bapak kali ibu hajat ya. Masih orang sangan dina tembang-tembang parahyangan engke kasena keninca kana tembang pop sunat dangdutna kanggo raja-raja juga raja sawerna pangitunya Abah Ade Abang Dedi, wah pokoknya kum sadena teh di wiji-wiji di subirnya disarengan Bisma Canpitan gawe bareng sareng Chen Audio yang sangat luar biasa. Oke dilancek Kang Yayan haturan di hampunten simpening kumaha wantun di luar panggungnya. Aduh. Kemarin ieu mah laguna masih kene pengalaman pribadi si Mugur ininya. Jadi kudu wayahna tumarimakeun segala rupana naon segala laku lampah perjalanan kahirupan keun ngaranna ge manusia teu luput dina kasalahan. Hiji teh mah kapiatur khususna kanggo sadayana aya tum hi ho. Kakaraeun pakai setelan kieu. Biasa setelan preman di anting. Lagunya diboleh tukang pangarsana dilancet kaki ingkurnya. Dedehna kernyaah-nyaahna lirik ibarat kapentar ku gelang anjeun sulaya cinta anjeun sulaya janji lirik temenangkannya hati kuring sacikan kuring satikana kuring ari dikieu kieu mah geuri langkung ngalang layu tumari mah kana kantir yang widi merengkuli jeung anjeun lain jodohna dirasa mah hayang dendam dirasa hayang panas kaperi hati kuring kamanehna gudeng-deng asik jaga gede kita mampu menerima sambil ngantos Dede Tasya mencubit saya sih mas Kang Jadi Mansur Kernyaah-nyaahna lirik ibarat kapentar ku gelang anjeun
sulaya cinta Anjeun sulaya janji direte menangkannya di kuring sangat cinta-cinta naguri hari di kieu-kieu mah deuri gantung ngalayayung tumari mama tumari ma ganana yang widi meren kuring jeung aja lain jodohna dirasa mah hayang pekat dirasa hayang bales kaberihan rek kuring ka manehna duh uteun kaingeun sifat tumari mama tumari ma kana takdir yang widi meren kuring jeung anjeun lain jodohna dirasa mah hayang pekat dirasa hayang bales kaberihan teh kuring ka manehna duh udah teuing bila jengkang sikap lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu sikap kurang teraskeun Sunda kanu pasrah wayana we tumari mau pasrah segala rupananya yeay ku menyesali walau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu biarlah aku terima abah ade ayah murun ku tak menyesali walau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu biarlah aku terima lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu sikap anjinya lo abah do dimaksud haturan Ibu Iman serang Pak Atito ayam meureun
diriku, cinta kedua darimu, biarlah aku kecewa. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Kayak gini Bismatan kita. Oke, sambil persiapan meditasi oke perhatian dari buka. Awaknya. Ku tak menyesali walau diri engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku kecewa. Aku kalau besan aja gitu ayam meren. Ku tak menyesali walau diri ini engkau jadikan diriku cinta kedua darimu, biarlah aku kecewa. Lebih baik kau bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada mati gantung diri. Lebih baik aku mati di tanganmu daripada aku mati bunuh diri. Lebih baik aku bunuh aku dengan pedangmu, asal jangan kau bunuh aku dengan cintamu. Wow. Enggak apa sekolah kuat aja. Dia. Yang sekolah kayak kepala opat mah. Waduh. Alhamdulillah pemugi katampi nembe digawitan lagu tumarima diteraskeun kana pasrah. Tah urang teh kudu tumarimakeun. Jadi kudu pasrah segala rupa naon anu keur dikarandapan, anu keur disangkareban. Jadi kan urang teh kudu pasrah segala rupa. No intina urang sadina aya dina kasehatan, sehat lahir, sehat batin, eta inti namanya. Mana panginten babilih jati bapak hajat kali ibu hajat, bapak besan ibu besan. Oke umumna kanggo para tamu uleuman babilih aya nu bade ngarsakeun geuring ngapakolon mangga diantos. Teteh dipayun sareng emak manawi atuh bade joget mangga, bade nyanyi mangga, nya sok. Tegede sini sin. Orang dapurna Oke, masih jangan lupa ya tetap layarnya ya. Penghilap di follow CS Ruhyat Angga Pergidiung nya di TikTok na oke. Penghilap ya. Di live subscribe komena aya Tasya Akila channel. Alhamdulillah nuju live streaming nya ayeuna mah moal gagal. Dua kali nyabi teh dua kali. Nu nonton? Wih dua bungkus. Alus kan jadi duit tungkul kira-kira geus jadi duit poho geus mending bubar.
Nah, manawi Ibu Haji, Bapak Haji, teteh di payun bade ngerasakeun naik ke luhur panggung, bade nyanyi mangga. Sok satacana ke aya nu bade giring bing apa kaulan salah seueusna anu ti orok beureum dugi ka ayeuna di asuku Ibu Hajat kali Bapak Hajat. Cobi atan nabi bade ngiring bingah nembakeun sonten emas, perak, perunggu, besi, sok kambaga nampi abdi mah nya. Mohon. Pagar ayu pagar bagusnya oh kita kagantut kalau sepuh-sepuh sim guring ya nya hormat dan sim guring abah ade abang abah wawa sadaya anaknya masih kena di lingkungan Cihanjuang Desa Pananjung Leras apalah atuh dah orang dia aya sambil nyambut di pangger nuju dijemput Dede Tasya Cantitan orang lagu di pada lagu Sunda lagu dangdut sundut dangdut secangkir kopi lumayan ngecair 20.000 tapi dajuk keneh abah berikan contoh nu baik nu benar tuh bah lain nu corowok minta lagu teh iya mah lagu secangkir kopi sih pengalaman pribadinya siga abi pisan aduh jadi mencari kepuasan di luar rumah sanes teu puas di rumah ge ngan oke ayo udah curhat aing nah gitu setelah game lagu dangdut malah naon gitu muanya jangankan menyambutku dengan senyum manismu bisa saja seakan tak mau itu bang udah ayat di apa itu oke bah tetapi bah turun bah ku abdi alhamdulillah tos katampi di TFP kanu dana nya akan tapi kanu gopay ya. Oke, lebih bagian sabar kembang-kembang lagu nanti sungguring sambil cek sound di keluarga besar Bisma Campitan sambil jarangan tuang letang yang mengisi waktu serta cadu penampilan ausonnya para artis bintang tamu di pengger penginten serta cana simkuring manggil para artis bidua aya salah sawiosna aya nama lain bungsu deh nya pangais bungsu Sanpitan Chandra Pina Tanti Tasya Tay aduh oke begitu sanes bade kaul nyanyi atanapi sanes bade tausiah mohon tapi bade pakaulan dina ibing jaipeng regenerasi penerus mohon ti Ibu Ramana Chandra sareng Teh Pina nyukeun tepuk tangan anu meriah halamana kanggo Tasya Sungkar tasa cabina geus gede deui ayeuna mah kitu teh pangites gede kieu tah sini dulu dek tah nyukeun emprak pakaulana langsung kanggo ka Bapak kali Ibu Hajat Bapak besan Ibu Hajat aturan urang sangkeun dina ibing jaipong dina tembangna Subali Sugiwa iya pemacan ayo tukang Bismillahirrahmanirrahim ya Allah tong kasurupan segala rupa iya pemacan ayo tukang Bismillahirrahmanirrahim ya Allah tong
kasurupan segala rupa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tong kasurupan segala rupa. Ayeuna ponta sabar kade antusan mualami 2 jam moal nyabi kecangkel lu ninggalna komo iya ibu mah tukang tonggeng we karesep teh denger nggak sabar. Mangsa zaman Ramayana rebutan kekuasaan tunda teuing jeung paranti geus langit katemah wani nu dibawa hukum lawan ngangge pakaian dengan Sugriwa subalikeun Aduh boga rasa pangbenerana rahayat beres catalas rasa-rasa sang sabari kekegelan menutup ngamarudah rasa jiwa Dewi Tara Malimba Jai Sorcana Sobali Kasasana
bapak hajat bapak besan ibu besan ya. Atur nuhun. Kaparayun ya. Sri Rama gelar Batara manusia nuka percaya perceka lan wicaksana milampah laku sarakah mengangkat kabur milampah indah kandur nusantara tareka mentahun panah antara berkala rebah Nuhun bapak besan. Jawer teh teu bawa duit. Abah ade aya. Oh di dapur. Hai keprok. Jadi ini saya tuh biaya teu butuh jang ome jang bayar kosipa ya ah. Teman-teman jang MBK ah. Tambahan enggak tuh. Nih ambil. Ini omong enggak perlu. Kadieu sini dulu sebentar. Nyugun keprok lah sekali di keprok. Alhamdulillah dedek Tasya teh nya begitu nuju alitna tuh diasuh ku sadede Mama Imat sama siapa? Sama ayah. Oh ayah nama tos ageng. Alhamdulillah mudah-mudahan sing tiasa ngalajenkeun generasi penerus oge mudah-mudahan